Be. Charlie, ku nonton uduk. Pertengaran beuteung Be. Terhang ada roti. Anissa ku nonton tengah uduk. Lah bosen nunggal kue mah. Nungguan tukang bubur tadi nama aku bae. Charlie, tadi nempot TV tuh. Nunggal pergi nempot TV. Emang ku naon kitu? Tadi Nisa nempot berita di TV. Berita naon? Aya budak leutik disiksa ku bapana. Nya Nisa. Bapana nyiksa anakna. Heeh, bapak Terena. Dina berita ieu lain di kampung urang. Atuh Serli lain di kampung urang ge jakarunya. Oh sih. Ada roti sabungkus ge seueuhnya. Cicina. Heh, ulah Serli, kunaon? Bajir Serli, mending dibikin ka hayam. Komo ka jelema mah. Lisa, itu salah. Yang nya tuh apa? Asal nama orang dianya. Asal nama yang roti. Hayam. Ya. Ini nomornya. Di karunyaunnya eta jigana mah diusir ku mana punya ku bapana. Ser, salahnya eta teu nyaho Serli ge. Orang mana, Bu? Di karunyaun. Heeh. Saat-saat seperti ini, terkadang jiwaku melayang, melanglang buana, seolah ingin mencari suatu jawaban tentang makna hidup dalam kehidupan ini. Kala mentari datang, ribuan bahkan jutaan manusia bertebaran di atas muka bumi ini untuk berjuang dalam memenuhi dan mempertahankan hidupnya. Lantas, apa makna hidup ini sebenarnya? Kernaon di dia? Kernaon di dia? Mulan botol urut. Jeung naon mulungan botol urut? Yang dijual. Dijual. Terus duitna jeung naon? Yang beli sangu. Terus ayeuna geus meunang can duitna? Encan. Oh, encan. Arek
Oke, tungguan. Iya, jeung beli sangu. Iya beneran. Nun. Karunya amat eta budak. Kos anu teu boga bapak. Seharusnya nama budak kos kitu anu terlantar kudu diurus ku negara. Beuh, ya aki-aki mantos dahar gogoleran kangeunahan. Ngomong paduh celangap bae. Aki-aki, salaki. Salaki tapi nangis aki-aki. Boga salaki ngalumbuk bae di imah kos topo. Ai can menang pagawean ulah ngajedog di imah bae. Tuh cokot pacul, arit. Kebon ge barala lain babadan kebon. Pagawean ngaheuleng bae di imah. Mikiran anak mi si Ono terbalik-balik mi. Haah si Ono bae nu dipikiran. Anak yeuh mabut los. Nah pikiran-pikiran. Hah, talieur aing. Ari maneh ka mana? No. Bicara ku bapak teka panggih-panggih no. Astagfirullahaladzim ya aki-aki di dieu kene lain gerak ka kebon. Pacul teh cokot gerak ka kebon. Heran tadi. Oh, gerak cokot tuh pacul, ulah ngaheuleng bae. Oh, kowe nek cokot pacul ge. Ngabung bae lah. Ah, geus ka ditu, ulah ngomong bae di sana. Geus ulah ngomong bae aing ka kebon ieu. Aki ukayang. Laki dah. Lah, ngebersihin kebon kita parugu, yalah. Ingat ke si Ono, lah mending nyaran si Ono lah. Tapi enggak ada karunya eta ka aki-aki. Ya kitu-kitu biasa laki. Mana manehna tadi ka kebon teu moana naon. Ah bawa-bawa kencing minum ah. Karunya bisa minum. Pak. Kemana ieu salaki? Pacul lama ngagoler di jalan mana eueuh? Sialan ya aki-aki. Aing mah capek-capek mau cai minum jalan mana kalau mabur. Keselin bae aki-aki ieu. Aing geus capek-capek mau cai minum. Walet ke pasar. Lumayan. Mang, make budak, Mang. Budak saha? Anak kuring, Mang, leungit. Atuh kunaon bisa leungit, tadi dicangcang jeung bukan anak mah. Dicangcang amang embe, Mang dicangcang. Ari budakna kos kumaha, Mang gitu. ABG, Mang, ABG. Budakna mah. Ngan ngomongna kumaha lah. Bal-balehol. Oh, lain ciri-ciri make bajuna kos kumaha coba? Batik, bajuna mah batik. Tangan pendek, Mang, sakieu yeuh. Bajuna mah. Kela. Kamari aya ka kebon kuring keur nyasap. Main tadangdeur jeung ngalehoy jeung cendar-dahar. Ih. Leuleuseuh awakna. Di mana teh, Mang? Atuh di kebon kamari teh nya ku mah ka mana mun teu ngurusan kuring mah. Ih, mangana boga anak urusan. Emang kunaon anak kita bisa leungit? Pugu diusir, Mang, ku materena gara-gara pesen piring, Mang. Ku materena teh diusir. Mangkana, Mang, hirup mah ulah gede laga. Keur boga duit kitu tah kawin deui. Anak menu jadi korban akhirna mah len. Kaduhung, Mang, keur loba duit. Ulun kawin deui. Karunya ka anak Bang seksara. Kamu sih kira mabur ka ditu tah. Nuhun, Mang nya. Oh. Ke pasar po gua ieu. Jual kelapa.